Ketika jadi kiai asa jadi kiai, nafsunya hana. Ketika jadi kiai asa mulia, nafsunya hana. Ketika jadi kiai asa agung, nafsunya hana. Ketika jadi kiai asa jadi raja, yelah hijab. Cilakanya na. Mata kaya diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha lamun urang teh hayang jadi ondang, gak masalah. Aja jadi dibere duit bermasalah. Eta engke mah nu bener teh kan disengsirikeun, nu bener teh disengsirikeun ku loba-lobana nu jore disengsirikeun. Ku loba-lobana nu jore bakal disengsirikeun nu bener teh. Tapi nya mah biasa-biasa bodoh disengsirikeun ge aing mah deuk kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah deuk kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek, ieu menang itu menang, ieu menang itu menang. Nu haram ja cak aing mah. Ih, si eta mah jar kitu bae kabeh. Haju urang kudu mere bae ka nya mah deui. Masyaallah jadi paksa. Yulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk engke ge neangan nya set kapan mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkeun mah beuki dahsyat kana ngomongna macem-macem ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kanjeun kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama jabatan awas ya nyalahgunakeun ayat kuaris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deleukeun nyalahgunakeun ayat dipake ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar bae kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat segala ayat di teangan sapi lah pake ka Golkar sapi koneng lah pake ka Golkar. Ya kumaha coba haju tangkal asal aya tangkal dikulkan aya di Quran kan aya tangkal hayu pake nyayuan Golkar moal kebel ya umur kiai deleukeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang deleukeun sia ngeson sia kajen kumaha nyalahgunakeun ayat ji bang riba dihalalkan moal kebal ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat sia mali lawan ya gue deleukeun ngesot ja kajen kumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon Ki Uci mah kieu ortodok ya atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung seleh aing izin jadi Ki Uci jangan boga ka izin mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ka Allah nu kos kitu diurus-urus di debat-debat teu kudu geus atuh ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk nganta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah gara menta cai ka Ki Uci cenah menta gara-garana boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teh urusan jeung Allah jeung jeung aing ieu teh ulun kitu mah aing dikatak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah aing teh geus
gampura tiba lagi geus gampura. Memeh lahir geus gampura. Ya Allah, masih lah, masih. Anu ngajual wakaf teh. Mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram. Ih, cenah ieu mah wakafna dek di ka pasantren haram sarua bae ulah. Bebe jalaka bau ucu caringin, caka bau ucu haram sarua bae. Ye, tetep bae ku cenah dijual. Menang saminggu buta matana. Menang sebulan stroke. Terus teu bisa neuleuh, teu bisa leumpah. Dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan buku stroke penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan buku ka dijaga teu leumpang penyakitan eta si dokter kan salah nyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan sebagainya iya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek darah teh mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan tak asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang tebungah lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagiung-giung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan haq Al-Qur'an terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala nu manta Kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieuing teu kumaha nyana mah tetep bae nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH iya Masya Allah ari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teu sakaligus
terus darjah ba'da darjah. Masya Allah. Ditarik ke mana ya? Ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho. Kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia, muyah mayeh, bok di joro, bok di pintu al ayah di tengah maka jalan-jalan oh nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus pokos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Qur'an? Beuki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Qur'an. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anan nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nya teu nyahoeun, dibombroy ku dunia, horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nya kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha janajian pabrik. Urang Vietnam, urang dan Jepang datang ke urang janajian pabrik. Urang Korea datang ke urang nyian pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikan lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna, ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya na ka urang nyieun pabrik egle wara weh nyieun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel terus kabelah dieuna nyian pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kabelah dieuna pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nya mah sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukot duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara, langsung nyian pabrik, meuli tanah nyian pabrik, buka lapangan kerja. Nya nama untung ka jeung kumaha dimodalan kurang, diamankeun kurang, dimajukeun kurang, nya nama ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, ka etek kabeh nu Cina kabeh. Ku ari geus Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu negara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju
kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir, anu meuli mewah teh orang kafir, restoran mewah anu dalalaharna orang kafir. Woi, baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir, hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir di bongboy. Lantarannya anak teh percaya ka Al-Qur'anul Karim, mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geus garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta, jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakar bila perusia nggak dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta bos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Engke, ayo geura. Ya Allah, gubernur da kafir, kahandap da kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum eker disungkul ku Gusti Allah diistidraj, ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya anak Al-Qur'an, teu percaya anak Al-Qur'an. Nya bohongkeun nu kalari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nya dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna, horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing ade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupaya. Imimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti kuari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajat tidak nabi teh disungkun ku Gusti besi ieu teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi hati
bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana ya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya mah cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae ternyata gak pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju diberenangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim udah wajib cerikan teh saeutik Sayyidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman deui besi dijadikeun istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikeun istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tamu urusan Gusti masyaallah Gusti kamari marada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtungna cak Allah teh ya atuh ngaranna resep eta mah ulah andak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge garokon teu Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong dong budak ngadoana kos kitu piisineun tuh urang mah lamun bag loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus sadahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud gitu. Lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres. Urang mah teu pernah kitu, Pak. Alhamdulillah, Bu, peuting ada berkat. Subuh ge kaliwat, Bu, mantap jasa tambah berkat. Tolong seuri deui goblok jasa. Maksudna aya jelemana kuari ge. Ya Allah, mah jauh ti si eta lah. Kuduna makan merenung. Ketika dek di dahar kurang di dahar Gusti isi istidraj lain masakan nama bagus jengeuna bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna nu pake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ke situ Allah can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan nya nama huahe geus beres dahar itu beak kan bungkus deui nu eta we huk aduh bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah teu kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kiai berkat iya walladzina kazzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum seluruh para kufar eta teh orenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur
sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah blek ka handap istidraj teh ditarik setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj. Masyaallah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab heste al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tanganana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sana saundak mah iku mah wong Jawa seundak gitu ih mengonon sih nama ge iya itu bahasa kita apa iku tuh bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngisin awak bahas ya mah eta teh aya nu ti handap ka luhur aya nu ti luhur ka handap istidraj ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidraj ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina mah sok resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin bali 5-10 tahun karakter baik biasa baik menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali Masya Allah ente sekaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kadzabu ieu mah jelema anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambel ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu ke melalui pertimbangan Al-Qur'an qaqab Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh nyaho
nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai si kitu kamari mah boh hebat dah aya kiai di situ aya para kiai boh kiai eta hebat kuari mah kiai si kitu beda tuh dua kali kiai gitu kiai gitu tuh kuda bagus dua kali kuda bagus handle tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikemekakeun kemudian nu dibangun majelis talimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik dibetot mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin ti handap ka luhur jadi wali ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek handap nu ngaji tutup tinggal banyak suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagaweannya na di istidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh wari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalap diatun manawiyatun watu tanawa samayatu kuari mah lain deui kotok negeri wae ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh di istidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai anu ngabohongkeun kana ayat ngabohongkeun sekaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun wae kiai bae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis taklim lagi geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geus henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidran kan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudna kumaha abeh merenung nya aing ieu datang ka kiai kuari ge encar ngarasa salah bahwa nya asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol la kiai tong tidak muka hatena tidak pan aya anu sadar Masya Allah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunnanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah ka situ sanastadriju tidak ekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mah haji ka mana goblok mah haji kiai tolol sih nyaho bener marah kene mah marah eta sanastadrijuhum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah
Istidrat Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santri aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake kaju mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek jak karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidrat imah jadi bagus padahal istidrat kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsulaya lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih keur ditaekeun apa diturunkeun ya masya Allah kari bisa etik jelema teh nu geus karari itu tapi lamun haju inget lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kayakina wah cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah kok jadi mobil istidrat merekan dihandap mobil istidrat siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalagunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jangan ridho Allah kuari pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat tah ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidrat beres guys aduh ieu mah lain istidrat deui anu belah dieu mah raja istidrat rajana aja setan geus jadi raja pandanna kudu istidrat ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidrat tuh Islamun aya orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mun makanan teh mah tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lain istidrat teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan ke apa? Iya duit teh ti mana? Usahana naon nyana? Renungkeun ku urang teh, ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun. Kadaya ku ceulis sia. Aing bajar bebeneran nya, sia kagetnya. Aing bebeneran sebenarnya mah. Hayu babarengan ke Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoeun cenah dalilna leg-leg ku sia dalil leg-leg ku sia dalil leg kena jadi orek koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar di jualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula di jualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah ya henteu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti ampel ka kula aju mawa poe eta kos-kos almenak kula ditanya nyana bebeja tas ampel itu apa? Ini gambar kiai. Kiai siapa? Kiai. Coba lihat sini dia jaheuh mah gambar ai. Belinya di mana? Saya beli di Ampel. Masya Allah. Beli di Ampel sih jauh amat atuh ieu ai aya ieu. Berapa duit segitu tuh? Bilangnya sono bagi dua gitu. Di Banten kula ke Banten aya gambar kula mah isin ulah. Isin bung
kemudian atuh di bawah cangkir rambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah loba jasa meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere atuh teu aya teu hayangan embung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ka nyana ulah aing materi dot hayang ulah almenak nu aya gambar aing ulah jadi cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung kena kusia beres tanggal ju disesuaikan ini kusia pakai bungkus tarasi budak ulah cak pamajikan sedihin beren pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang nu bogo atuh loba aduh ini kekasihku cek yana tah embung mantak ge nah beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung kula mah dibere embung teh heran ieu mah lillahi taala embung lamun kula hayang atuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ye tempelkan dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres tempelkan dirinya di handapna aya deh Haji Pendi inilah wakil juri beres kula mah eta masuk dipoto ge keur mah hayang keur mah hayang keur dibere embung kuari dibere embung anu moto loba jasa keur ieu mah emang hayang keur ieu mah kuari mah embung dibere embung teh ku Allah teh dibere embung lamun lain kitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar deudeuleun oh ieu Habib lain deuleu kula anu Habib aing nama teh kudu deuleu dipoto aing mah deuleu ieu aing ye gitu teh jeung Syekh Aziz dipoto jeung Syekh Fadil dipoto jeung kiai kajeun teh mah sakadar kenang-kenangan doa bahwa ia jangan syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mau atunya nama turunan Kangjeng Nabi ya Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi ya kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah enggak Haji Pendinya ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ ntar sebenarnya geus sarua tah ieu sih aya almenak aju aya gambar embung maksudna embung bae dibere embung ulah keur ieu nyorang waktu kula ka santri itu aya almenak loba dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah engke bisi timbul deui bab guari loba ya aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto aya kula geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah teu ridho kula embung dibere embung atuh kumaha tuh cenah gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye teu almenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya ane ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samilia buang samilia beres seheotan deui atuh kan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh lah atuh asal dipenta bae Allah kan babarengan jeung urang
Urang bahagia nyaho ka Allah. Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh Maha Qahar, Maha Jabbar, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Somad, Maha Somad, Maha Rahim. Tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah, gerak urang nangerkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana. Penta teu kudu gandeng-gandeng. Ya Allah anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur kahandap urang. Tinggal ngadoa we, ya Allah butuh duit 1 miliar. Mal kebal cak Allah. Cokot tuh di ditu tuh. Embung kudu nyokot mah kudu ragag bae. Dek saya ditimpa. Eta mah gagarak duit onam bel kumaha lamun menta mobil aja mobil ragag. Orang betah sia minta mobil ku yang dibere modar sia. Bukan cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu. Ngadoa teh diijabah jeung henteuna karasa apa henteu teh eta pertanyaan ahli marifat. Kiai, urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteuna karasa tah henteu karasa. Kumaha sih bisa karasana? Eta panjang dongengna. Kiai, lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa karasa. Ya urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa. Kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun? Tanyakeun Haji Pendi. Nyana ge osok Osok ge hadiah teh langsung. Aya naon? Iku mah di luhurnya. Raja Kuntilanak ya. Aja kasurupan nyana. Atuh karasa. Jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese. Malah urang isin ka Allah. Embung Ngadoa. Nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula. Pikir ka Allah isin teh ya isin teh. Ieu teh manfaat apa henteu sekali-sekali bandek nganasehatan jelema ieu Gusti minta bae ya supaya hujan teh eureun rasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Rabbing fir warham Rabbing firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kos gitu nu keur didongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan harita teh naon gara-gara panas kiai di Mesir kiai di mana menta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbing firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan sana hoina kabur ya Allah udah kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ibahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teh angan saya Nawawi aya di Sib Amir tempatna kan di Sib Amir dinya Sib Amir tah urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sib Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya nah lamun ka belah dieu tah Syekh ngaranna Sib Ali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenan kitu ngaranna Jihad Sud Ustaz lamun nu kali itu ka kaler ieu ngaranna kitu misbalah hiji misbalah dua misbalah khusus bakut mah lamun ka belah dieu kada tah eta Jarwal lamun nu kali tuh sot itu Aziziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk be rarasannya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui nah doa deui
Rabbighfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghir Rabbighfir li wali walidayya warhamma kama asmarat cak urang Arab eta keneh doana heuh teu hese naon hubunganana doa eta jeung hujan coba ge hayu dia tama Rabbighfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasiana nu kukula pernah didongengkeun teh harita aya anu di dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid gua cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun aju urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah mal manjur ulah asal dibere ku wali ya beres ya nah ieu ge kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin teu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge aya sakadar kadeuluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah nu teh dek merena hese nyana yakin teu si ka aing bahwa aing mursyid mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh kitu mun geus yakin karak mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun jadi bere-bere. Zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana can saya kumaha lamun kadeuleu keur teu salat misalna. Kadeuleu keur kadeuleu aurat, kadeuleu keur kan macam-macam. Pak, ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema 2 jelema penafsiranana beda nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa ma'rifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatarina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara ma'rifat jelema eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal mantap di akhirat aya mursyid teh guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga mursyidna nyana keneh la ilaha illallah bareng tapi nu ieu ka surga nu ieu ka neraka protes nu ka neraka masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula mah ka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nang teh engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun teu disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj oh horengan endek dicilakakeun awas cek Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik setik-setik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum setik-setik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin sajajan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing dek digeslekeun ka neraka di istidraj inna kaidi batin Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanerakakeun inna kaidi matin rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin kitu kene kiai-kiai anu ku aing dek dicilakakeun Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi ku aing dek dicilakakeun inna kaidi matin di istidraj ku aing malu saku kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah bisa ngalawan kunaon anu maksud kitu nafsu nyana ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsu nyana
ketika jadi kiai asa mulia nafsunya anak, ketika jadi kiai asa agung nafsunya anak, ketika jadi kiai asa jadi raja, iyalah hijab. Cilakanya anak. Maka kayak diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur, kos gitu mah, cilaka. Kumata lamun urang teh hayang jadi ondak, masalah. Aja jadi diberi duit, bermasalah. Eta, kos gitu. Mantap ulama embung dipanggil ge bisa diberi duit. Kumaha cara lamun teu dibere duit? Masalah teu dibere duit mah. Aju kumaha tuh lamun diberena leutik? Bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur nu adil tasarupkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun. Besi diistidraj ku Gusti Allah. Inna kaidi mati. Wallahu a'lam.